Dulu hidupku oh miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia. Beda ayo lagi balangsak ini sudah. Hanya ayo hidup sok bingun, bararingun lah ari geus hidup jadi jelema balangsak mah ulah gering panan jadi jelema balangsak mah kok. Gering saeutik panek make naon coba oge. Oh eta barubat. Naon sing ngaranna teh? Nu sok ka dokter teh kitu barubat naon teh kitu teh ngaranna. Sok bararingun tuh da oge jadi jalma balangsak teh. Usaha geus sakataker kebek nih geus sagala usaha dicabak. Gus, kamari mah Gus ngecet kenteng di luar, uing cet kenteng tatangga oh. Gimana cenah yang diincet kenteng naik kentengna Gus nangre atuh di luhur. Nya aing naik pan ka luhur aing ngecet nih kuat tangari tengah poe ereng-erengan aing ngecet we aing turun-turun aing kuat hejo pan awak aing. Udah tapi kumaha dah ho ai balangsak oge ai barang hakan mah teu meunang di eureunnan. Udud naon sagala-gala teu meunang di eureunnan. Aduh aing mah kamari geus kuli eta mah kuli naon ngaranna teh kuli di sawah batur teh aing kuli babut, aing kuli ngagebot, aing kuli ngarit kamari. Lumayan we aing meunang sa eta loba aing meunang pare kamari mah ampun tinganan. Oh nya kumaha we atuh da usaha mah udah kumaha we sangkan eta memperpanjang kehidupan teh kitu ho. Aduh aing balangsak eta kitu nama perjalanan mah kudu berlanjut ya teh sia pemirsa. Da kumaha atuh nya hirup oge kudu berlanjut ho. Nyang geus urang lanjutkeun ayeuna mah kudu samangat ho. Geus menang loba lumayan tuh ayeuna mah kana mulung ayeuna mah. Udah kumaha oge dan nu penting mah barang hakan ho. Da beuteung mah teu bisa diajakan PPKM atuh sok sia bayangkeun. PPKM ayeuna geus ngelekeun seblak jeung miset sia levelna. Mun meuli miset oge paling levelna ti ka 2, aing geus seuha. Ayeuna PPKM geus level 12,5 aing bingung, aing bararingun aing geus kitu lah. Berangkat kuda. Aduh aing kuda alhamdulillah lah. Ayo kita berangkat mencari susuap nasi lagi. Anjir makin belum manjak di si saong goblok nondona di dia aing bangga pan. Aduh nang nyewa coba ieu na aing bangga. Goblok emang lagi si saong mah. Tak ditundun ke tengahan aing kuat menggajlupan jadinya mengberat lah jadinya. Kurma awak aing sudah mengberat, ayeuna kudu mamawan nu kieu mengberat pisan meureuna. Alah aing mah hirup teh. Pot gararandeng pan datang aing soang kuat sing haromet. Gomet aing datang teh nyaho asa ka indung nyaho asa kumaha suganti. Aduh. Video tuh be kiri sia kurma lompang mundur goblok. Tukang motor sia bisi katembrang tewas ke bangga aing eueuh deui tukang sameramena. Ke bangga aing bunuh mere jang tahlil ka sia. Aduh, alah ieu ingung-inguan saha euy. Kot loba kieu entok teh, kot garandeng wae ieu ampun teuing. Oh, pantesan itu aya indungna datang. Ini sia oh. Oh sih. Ari aing tadi membicara jeung saha aing tadi ho. Oh, nya teh nyaho eta jeung saha tadi? Aing tadi membicara saya mengkameraan ka aing tadi naborona eta membacotisasi aing sorangan. Wah goib gitu. Hah? Goib. Buat tingnya aing ngobrol jeung goib sia tuh da oge karejol aya sugan aing sia tadi aya di dieu. Yo, receh ieu naon ki kieu? Oh, aing nya kumaha tuh nyari ngaran-ngaran pengusaha rongsok mah aing mah sia nyaho sorangan aing mah. Orang kaya. Orang kaya teh kieu kuduna jadina kitu. Oh nyaho sia mah aing orang kaya ieu anak buah aing teu asup izin. Eta teh. Oh, ambeyeunna jadi cenah nonton. Sok itu si Ucu mah. Ari Ucu boga kalian ambeyeun. Hah? Ucu boga kalian ambeyeun. Boga ngan
teu nongtot wing mah. Lamun dipiriwitan tak karek hidang nongtot sorangan. Ampun, teuing pantesan entong bieu gandeng wae si orang ieu indung entong kaya da di dieu. Goblok, sia mah kae nyebut indung entong fitnah eta teh. Aing mah ieu sebangsa ningnya, aing mah. Aduh, aing ah. Aing. Ya karyawan aing ini yang pegang gerobak ini lagi izin. Izin. Iya, lagi enggak memasuki pekerjaan. Kudu SKD gitu meureun. Hah? Kudu SKD. Naon SKD teh? SKD surat cinta teh surat cinta. Oh, surat cinta. Heeh. Emang kudu make nu kitu? Nya eta merende. Oh, wah ka aing. Pecat wae kudu dipecat. Ye, maknya perlu dipecut wae anak batu loh sia-sia. Tolol emang anak batu kuda dipecut. Eta da ceulina kalangan kembang batur pecat ieu pecut cenah. Aing cantiknya make kembang. Bogohnya ka aing ong, anu maaf ong aing teu hayang jeung jelema balangsak. Sia mencari lagi aja wanita yang lain aing gak sanggup. Kalau harus menjalani hidup dengan kebalangsakan lagi, aku nggak mau. Sudai gitu. Itu sudai menit. Ya, geus menang lo macan. Hah? Senang lo macan. Ya kitu we tuh lumayan lah, jangan tambah-tambah setor etaeun mah. Mau emok? Bang Emok geus eueuh nu lajo. Ayeuna mah Bang Emok nage. Eueuh. Wah cek ya ge geus teu payu Bang Emok nang geus teu lajo. Wah nu lajo. Ayeuna mah ganti bangna. Bang naon? Si Deku, abe sari Deku mana ke lamun deh. Arek darah mundara lah. Teh sari Deku heula teh aya KM na sia teh. Oh, tong salah Bang eta teh. Biasana kan sia nu sok jadi KM diregu sia. Sok tarang aku sia mongkosna tuh dege. Enak ka mana ayeuna? Ya aing dek melanjutkan perjalanan ya aing mengambilkan ini keruntahan lah aing kan ieu petugas ieu aing pecinta kebersihan, pecinta lingkungan aing. Buset. Ieu kieu oge sia sok. Bener teh nyangka. Pecinta jablay sia mah aing nyaho kadeuna bebongotan sia taho. Tong buah kartu teuing atuh tamu atuh. Nu sia mah nyada aing nyaho atuh na bebongotan sia tah geus eta irung sia jeung bibir sia geus marareñon tah bate ngajablay eta teh. Geus aya wajib kata itu? Hah? Makat itu ayo. Erek neangan deui uing. Urang ngilu heuh? Hah? Ngilu dirinya tadi tukang naik sigana geunang heunda. Ngomong berarti saja beban kehidupan aing itu mangarana. Ulu, bae bener geus merdeka gitu. Wah nyapan aing aja Agustusan ho. Rek ngiluan lomba teh bener lomba. Kodong deui aing nek miluan lomba ka eta ka sanitia aing geus daftar. Buset, pangtiheulana. Nya ho aing. Buset. Daftar naon ngaranna teh balap karung aing. Bisa eta teh? Hadiahna gede ong. Bisa henteu. Nya aing lah haola we tapi eta aya etan di jerona cenah dina karungna eta make orai welang. Taruhanana make pernyawaannya. Heeh. Teh mun aing wafat siang teh rek mengkamera saha. Hanya orang mah tinggal ngadoakeun we. Aya hayu sia moal gajihan goblok. Ayo geus we. Ayo. Banteng sia mah mantuan hanteu ah. Roda kehidupan dunia berputar. Aduh, aing mah teu muter-muter roda teh aing mah balangsak. Ya lo. Alah. Saya kieu ya. Dolan lakau tutlak apa? Awekeun wis lah. Terus penerimen kayak gitu. Lah juga duit sih, baju putih wis. Anu rumah sama Neng. Mangsa. Sepi dalan ya. Piye ke PPKM pasare. Cara mangsa ta enak men no. Lur mangsa maning. Jam kieu langsung. Apa primen? Boleh. Yuk, pan mendi ge. Siap ora? Siap po. Anu rumah sana ndi? Sepi tapi dalane. Iya, PPKM. Wis enteni dalan paling mbok ana wong. Biasana wong kae sing nggoni sampah. Iya, Pak. Yang mau telat main tentang ini sah. Iya. Bapak lumayan merokok. Iki pada banyu putih tok. Tak ngunjuni ja. Iya. Kalau hilang bukan ada mangsa. Iya wis, siap. Ana mangsa ke? Barangnya ke? Yuk. Serius. Barang aja. Iya ke? Jatah. Rokok. Mau beli rokok. Lengan minum. Rokok. Lengan, heula lengan, eta lengan. Maksudna naon eta lengan? Mana rokok? Rokok naon ieu teh aing teu ngarti
minum. Hah? Minum. Rokok. Rukak rokok. Nah, sia tengah lalarti aing ngomong nah. Makan joget maning. Rokok buat mabok. Oh dagang rokok. Dagang rokok mana dagang rokok? Jatah. Jatah. Daluk rokok. Gua mangan. Betuk. Oh, arek salat jangan bedug. Masih teh, hah? Duit. Di rokok. Oh, sok atuh rek mere duit mah. Minta saya. Oh, kuning minta emang aing itu ya. Duit untuk rokok. Hah? Rokok. Rokok. Oh, Duit Duit. untuk rokok. Ah, nya aing kumasih ya teh aing ha. Rokok. Aing teh gablek rokok, emang aing dagang rokok. Aing mah ieu, rongsokan aing mah. Rongsokan ieu rek arek rongsokan. Duit untuk rokok. Wong disi kayaknya ya. Ayo Tuang kayaknya. Iya. Wong tua orang mudengan. Kayak gue. Wong naon sih aing teu ngarti, Bro? Masih angin. Hah? Iya ya. Ngalarti aing asal ngajawab we lah, penting mah. Kenalan nih. Oh kenalan, kumaha aya ada kenalan. Besok atuh Amanda Manopo ya. Lu si eta untuna di pageran alus, meureun loba hayam nu asup. Preman sini. Hah? Oh, preman di sini. Oh, preman dinya. Macam-macam. Hah? Ye, urang rek ka ditu, kamari henteu teu undangan, henteu. Urang teu datang euy ka si eta nya teu undangan nya. Boga duit urang kamari teh. Maha tuh nya. Ngomong apa sih? Orang mudeng nyong. Hah? Bahasa apa sih? Nyebut monyong ka aing, monyong ka aing, nyebut monyong kok masih teh. Mai teh naon maksudna teh? Ya geus mingaina urang dangdutan we dangdutan nyaho teh dangdutan kitu teh joget kitu anu asik alam mah heuy nu kitu. Dutan rokok dong rokok. Untuk rokok. Aing teu lalati sia ngomong naon aing kamari henteu aing teu undangan teu gablek duit pugu aing teh. Kitu kumasih. Jatah buat rokok. Jatah buat emang aing indung sia ha? Masih teh. Iya. Aing teu ngalalarti. Ya ini mah kieu we. Cerek naon maksudna ya ka aing ha? Maksudna rek naon sia ka aing ka dieu? Jatah, rukak rokok. Maksudna naon ieu? Hah? Maksudna naon ieu? Maksudna naon? Hah? Sok, maksudna naon? Maksudna, hah? Tuh ngerti. Ya, sia teh nyaho aing di desa ha? Hah? Suara roblok teu bararoga arek titik hatiku. Yeh. Suara rani ka aing siang ngenta jatah samaruk aing teu memahami meureunnan. Sia. Goblok pisan eta jelema bieu. Wani-wanina eta ka aing kikituan. Merek malak meureun ti dituna mah preman aing bararacot na itu ngalalarti ho. Ngomong naon ku aing disangor we kos kitu padahal mun eta manehna malik nyengor aing sion. aing sekuat tenaga we aing kan wanita pertangguhan aing mah. Jadi mun aya naon aing ditangguhkeun. Mun pinjam duit ka bang aing ditangguhkeun. Aing jadi jaminan gitu maksudna teh. Goblok emang preman mana eta bahasana kos kitu make bahasa Arab sagala aing teu ngarti. Jor teuing aing dek berusaha lagi ini. Preman sih. Malah bisa nen malah masih dewek. Ini Romit boy wong mama. duit galak sih. Duit galak sing preman ya. Pimen ya. Aing harus tutup rokok. Baju putih maning. Pembung busung wetenge. Rezeki nomplok eta mah rezeki nomplok karana. Muni kitu muni loba kardus. Ku aing nek dicokot Aduh ya Allah aing mana teuing meureunna langsung beunghar geus cokot eta. Aing moal teuing aing langsung kabeuri eta teh kabeuli mobilna sih. Mobil Sarjero teh nu kos batur. Ku aing cokot ya mah. Ya tukang parkir euy. Kiri. Oke, siap. Mantap ya Maya. Waduh.
lagi ngapain itu Bang Apil? Ngapain? Barang aku mau diangkat tadi mau bawa kemana? Hah? Dia kayak salah, Cak. Mana sih maksudnya itu? Ini barang saya. Kenapa diangkat-angkatin? Ya orang mah ya hungkul ho, muko di mah aing mah. Nggak bisa begitu. Ini mau dijual lagi. Ieu teh ieu. Ieu teh arek diasupkeun ka ditu kurang ho. Ini barang saya. Kenapa mau diangkut-angkut? Siapa yang suruh? Mau beli? Ya aing mah arek di ka ditu kan arek jadikeun duit ho kurang ho. Ieu teh Nggak kumaha bisa. sih? Ini barang saya. Ya, ngerti ya? Ini barang saya. Itu ngomongnya ngomong bahasa manusia tuh. Ini bahasa manusia juga. Ye, iku masih itu jelema. Nggak boleh dibawa ini barang aku. Ya, nggak boleh dibawa. Sok pergi, pergi. Mau Ya. pergi nggak? Ki jang naon atuh? Ini punya saya mau dijual Ieu lagi. teh saingan tukang rongsok apa kumaha sih teh? Rek wah, kayak ulah mau meni, da pergi bang rek kitu-kitu meni. Koret, no kitu teh ngaranna teh koret. Merek Pergi ya? hese, merengkel, cap Bodoh jahe, amat, bodoh buntut amat. kasiran, Pergi. kitu teh. Koret dasar emang nage koret tapi cap jahe merek hese ta. Nu kitu teh ngaranna teh keket mengkene buntut. Woi, salah ka dicara asup. Ka dieu ya kuduna. Buntut kasiran kitu teh ngaranna teh. Fek, aing teh hayang dibang nu kos kitu mah loba urang oge. Meni rek dikubur ku kardus meureunnan. Dasar jelema koret cap jahe merek hese. Jalma pedit kumen. Ih, aing mah pusing. Aing mah rupa-rupa we ieu mah ini geus ambrok jeung jelema geus ambrok jeung preman ngalah duit teh aing mah. Untung sakitu aing bisa membela kemembelaan kedirian aing. Mun henteu mah aing geus tidak tahu munen aing geus diperkosa mah aing. Aing teu nanaon diperkosa sok bisina teh teu nambah aing sok aing hayang nambah ka aing kudu kasaha oh. Meni pusing dio dicarekan eta nu jelema koret kumed keket mengkene cap jahe merek hese buntut kasiran. Meni ulah meni tibang nyokot padahal mah berbagi heuh cek urang mah jadi jelema sodako kudu loba sodako meni ulah ieu mah tibang rek nyokot 15 teu pira teu pan 16 mainna masih kerek kabagian hiji tibang ku aing dicokot 15 dus mah moal mantap balangsak atuh kiri ka kiri sih tuh tukang motor siang katabrak tewas dia bangga dia geus angeusan